Halo,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali palawarja nu kusim geuring ditu hormat. Singkering ngawakilan pun adi nya Bapak Wadi anu ngagaduhan maksad mantena bade ngukakeun atanapi syukuran putuna kaina tidinya panginten parantos dilaksanakeun acara arak-arakan saparantosna arak-arakan bade dilajengkeun kana acara nyawer saurna teh khas urang Sunda. Namun ieu sawer teh bapak-bapak ibu-ibu panginten urang di canak engalna bae margi dan teu sadayana murangkali karya teh atanapi murangkali besaran. Pokituna ieu anu disawer teh mung rai raka mangga urang ngabantun kidung rahayu bae bageun.
terus naon cenah bager naon cenah naon gitu enggak nah bagus gelis aduh penting nah urang ngagawitan bismillah bade ngawitan mugi Gusti nang tayungan bade ngawer putra Gusyaran sing tiasa sasarengan sangkan jadi kesenangan mugia kasalamatan wur atuh mah awurkeun tong jeung artosna bikin ribut biasna wae tah arum-arum ganda arum pangrum-rum ngandung wawangi kadarnya muam sengit manis ngadalingding gumelar dina panyawang bager nabus tedeng aling nyaingsun bayu rahayu rumaos bayu ning asih bayu pa ngayu manjagat bayu saja tening manik nyaingsun lang-lang buana bager nyaingsun lang-lang buana pananggoyan siwi wur maaf pangeran anu ningali anaking mangkareling ngamajagat ka manusia didinya ayana ucap didinya ayana hade bager tibekelun hirup urip nada agung sampurasun ka Gusti jempe atuh mau diteruskan air cak mah nada agung sampurasun ka Gusti nuwelas asih nada dikiatkeun tekad nada dikiatkeun iman la Waning ieu putra Okarya bager salamet dunia akhirat salamet ibu Rahmana nada agung sampurasun ka Gusti nuwelas asih nada dikiatkan tekad nada dikiatkan iman Waning salamet putra Karya salamet ibu Ramana bager dipirido rahmat Gusti siloka kukus nungleun tawis pang
bakti ka diri gelis kabudayan tuturunan ya teh da tuturunan sampereun anu paneuri nu mati zaman ka zaman bager putra putri mugi jaring amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan awur diawur awur ku beas batur sing alakur sing ikhlas serang piwelas awur diawur awur ku ikhlas batur sing alakur sadaya maringu eris rupina sakitu anu kapiatur ditutup ku bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.